Ngaran kuring Agis. Kuring rek nyaritakeun kajadian sababaraha taun ka tukang. Kajadian anu mangrupakeun kajadian aneh jeung pikasieun. Harita kuring masih keneh sakola SMA kelas 1. Harita lamun mangih lebaran kuring sakeluarga osok ulin ka Cikalong. Kalemur nini kuring. Lamun unggal lebaran osok kabeh keluarga sok ngariung. Nya aya uwa, aya mang, jeung anu matak resep ngariung jeung alo-alo kuring kabeh araraya. Budak uwa kabeh araya. Unggal taun mangsana lebaran di Cikalong di sisi laut pas basisir sok diayakeun festival tahunan. Nya ngareueuwah ngararame. Anu waktuna aya sabulan atawa 2 bulan. Kumaha ramena pengunjung. Harita kuring jeung alo kuring anu ngaranna Darus terus jeung babaturan anu ngaranna Iwan harinit ka sisi laut. Kuring ini teh pas sore kusabab da di sisi laut teh bukana sok tepikeun ka jam 12 peuting ti isuk-isuk. Pas nepi ka sisi laut Cikalong basisir nya we da rame di ditu teh. Pengunjung sloba. Aya nu ngadon masih keneh aya nu ngarojay di sisi laut terus aya nu nya balik kecerakan gitu ieu. Teu karasa waktu nyarek geus peuting ditingali geus jam 10 peuting tapi kuring can waka hayang balik. Kuring mutuskeun tiluan hayang lalajo layar tancep. Nya kuring ge meuli karcis di jero teh. Meuli karcis terus nempo layar tancep. Waktu beuki nyarek teu karasa geus jam 1 peuting. Tapi di jero masih keneh rame. Teu sidikna siga sore keneh ramena teh. Kuring ngarasa teu ngeunah hate. Harita kuring ngajakan balik ka si Darus. "Terus hayu balik. Kela atuh rame," cek si Darus teh. Ku kuring terus dipaksa si Darus. Akhirna mah si Darus daekeun balik. Kuring keluar tina layar tancep. Terus kuring keluar muru ka jalan. Pas muka gerbang nu arek ka jalan, kuring ngarasa aneh kusabab pas dibuka teh sepi manis sepi pisan. Anu jadi anehna teh arnaha ari di jero mani rame, ari di luar gerbang sepina mani kacida. Eueuh motor hiji acan, eueuh mobil, eueuh motor. Da kusabab lamun di jero loba keneh pengunjung pasti di luar loba motor, loba mobil, loba masih keneh aya angkot anu nungguan atawa ojek bisi anu laleumpang atawa teu boga motor balikna sok kana arangkot. Saperti kuring harita da keur inditna teh kuring naek angkot. Nah ari balik harita eueuh ojek hiji acan, eueuh angkot hiji acan, eueuh motor anu parkir hiji acan, eueuh komo mobil atawa beus mah. Kuring nungguan di warung anu geus tutup. Sugan we aya ojek anu ngaliwat. Geus hampir setengah jam tak kuring nungguan eueuh we ojek atawa angkot anu ngaliwat. Kapaksa kuring mutuskeun leumpang balik ka imah. Anu jarakna lumayan jauh
aya sekitar 3 kilometeran. Terus hayu orang lempang we, hayu atuh cek si Darus teh. Terus kuring teh balik lalempang tiluan. Jalan teh lempeng, mapai jalan anu lempeng. Ta harita ti kajauhan teh kuring aya nempo dina pengkolan teh. Nempo aya nu ngajanteng podas tapi eta masih keneh ti kajauhan. Nya kuring teu loba carita, teu loba omong. Aya we motor ngaliwat ninggalkeun kuring eta motor teh. Tapi pas samemeh pengkolan si motor eta teh balik deui bari ngebut. Kuring ge da sugan teh ari nu ngajaran hungkul, ngajaran memotoran, kebutan sugan teh. Motor eta teh. Ari tadi ngageleuyeung ari balik ngebut, nyeak tarik. Duka cek si Darus teh jeung si Iwan, jeung Iwan. Kuring terus lempang. Eta nu ngajanteng teh beuki deukeut, beuki deukeut, beuki jelas, beuki deukeut, beuki jelas. Akhirna nepikeun ka gigireun. Kuring lempang di gigir belah kenca, sedangkeun eta nu ngajanteng teh bodas gigir belah katuhu. Pas ku urang direret da sareretan ketingali, pas ku urang ditingali. Ari pek nu ngajanteng teh pocong. Kuring eta teu reuwas tapi ku sabab tiluan nya kuring ge henteu pati sieun teuing. Kuring lempang ngaliwatan eta pocong. Tapi naha teh mah da urang teh. Nah si Darus jeung si Iwan apaleun henteu. Ngan sok kuring bisi diomongkeun sok sieun lalumpatan. Kapaksa we kuring repeh. Geus eta pocong teh geus kaliwatan ku kuring. Geus rada jauh kakarak we kuring ngomong ka si Iwan jeung ka si Darus. Terus tadi ningali pocong teh gigireun. Heeh, urang ningali. Wan ningali teu? Ningali urang ge. Jelas pocong eta mah. Beungeutna hideung ngablegbeg. Kumaha we areng. Tapi kusabab kuring tiluan harita jadi kuring teu pati sieun teuing jeung masih nyage nu tiluan eta arapal tapi eueuh nu lalumpatan. Ta eta pengalaman kuring pas saharita keur lebaran ulin ka nini kuring. Kajadian eta kajadianna di sisi laut Cikalong, basisir.